Pagawai ah. Mawaris ko ka anak. Buwan ba? Naman deh si Ma. Buwan banget. Kalian tinggalkan belanja kurangnya, mahasisnya, baca lainnya, Bu Haji di belanya, cicing tungguannya. Gue coba kalau taing jeng sah. Coba buka dulu. Naon sih lebay di Bella itu mau dah heung. Ke mana? Mau Bella. Anu bener sih. Saya si Iyam ke mana sih? Si Iyam kan cari kuai. Enggak ditolak. Aing aku ngapain jasa baju. Si Iyam mau udah baik aing mah kumaha aja. Ya Allah, jadi mak udah awas. Si Iyam jangan salah aja. Mau ada apa ya? Mau telon pae ah. Siagala koe ka hidung sia ulah. Coba aing teu menang warisan, maot oge menang naon sih tibang 5 bilik doang embung aing ah. Ya mah geuning ieu. Mama saya menang warisan di Indonesia. Boro-boro lahan ge maji. Ya, menang biasa. Uun mere beas lagi ah kanu teu gablek mah uun mere beas. Ah sia teh ah. Siapa tuh sama salawatan tuh deh. Aya bejan Bu Haji. Ya Allah. Awewe maresep wae ningalian baju online. Karunya we kasalaki ka nu usahana. Bu Haji, Ah, naon cis? urang ka si ieu mah yeuh, mau dah teu aya. Taya ka mana? Maot Bu Haji. Innalillahi nu bener cis. Bener, Ibu Haji itu si Em cerik bae urang ka si Em mah yeuh. Ya Allah, utang ka urang wali bayar meureun. Buru. Bu Haji itu. Siapa tadi itu? Biasa. Bukan Bu Haji. Ku bawa si Em Bu Haji. Ayo buruan, buruan. Ayo. Siapa kalian? Main udah kamu.
Goblok siapa? Saya nama orang yang itu Pak Ami ya, orang-orang Siap. saya orang yang Pak Ami dan Pak Ustad. Bu Haji, itu yang ada di kurungkan ada Bu Haji. Ayo, orang yang Pak Ami dan Pak Ustad bela. Wah, kalau masih akar-akar Jangan menegak baik, kalau jangan. Dia kapalan isinya. Ulah sama bahan naik kapalan dari kita rumah kumaya. Siapa menegak? Siapa menegak? Karasa, indung mas ya teh karasa bang. Sorangan menegak siapa ya menegak siapa? Mentak aja jelma simpenan. Tangari kieu. Iam. Oh. Ngimpi sugan hidang tangari bolong kieu. Kahuruan. Oh, mah kunaon sih? Kunaon sia tangari bolong kieu sia. Ngimpi naon sih? Ini siun ngimpi nak mah maot. Oh, hidang sia mah. Pasangan ka ditu. Baranya 2 tilu sugan, Mak. Ini sedih banget ngimpi teh. Ngimpi naon sih sia iam? Ngimpi mah maot, terus Bu Haji si Bella, Teis kadarieu. Paling ngarek maut gitu iam. Biasana lamun ngimpi nu maot cenah sok panjang umur. Heeh iam. Oh, mampura mah. Masa jadi mewek iam. Ngimpi mah mau. Yang geus panjang umur meureun aing ah. Geus ulah mewek ah. Kono tangari bolong sia ngimpi teh hidang. Perih beuteung, awa can ngejo ah. Mama geus tangari can ngejo batur peri botong. Tanya geus bebengos di wae dah. Sia karek tadi ngimpi aing maot teh hidang. Nyakuna tibang mimpi mah soal nyaan we Hidang. Ya, iam dengekeun. Awa kolot ngaseret jeung saha? Hah? Mana galak wae tuh lagi ka uing. Galak wae karunya. Sia teh aya kolot keneh mah sia teh pake lumayan teh hidang. Yang saya negara ngejo malah ceramah deui Ya, iam, lamun aya beas mah ku aing geus dikejokeun, tong kudu dititah sia teh. Mama batur peri botong Yang geus main negara nyangu Bentuk eueuh beasna ieu, lamun aya beasna mah ku aing diejokeun ti isuk ge. Yang geus satu ku nyarek neangan heula nya mah nya. Neangan naon? Beas jeung ngejo Kilo kaya nu mere. Nya sugan we kasih Bella atau ka Bu Haji atau ka Teh Iis. Biasana nya mah Sing bebeunangan. Heuh Hirup teh iraha ngeunahna kos kieu wae Mak, urang arek neangan beas heula nya. Yang biasa teh baskomna ku gede-gede teh hidang. Nyakeun bae sugane menang 3 gantang. Ka ditu sing bebeunangan. Biasana nya Mak. Heeh. Melicikan iam. Mun boga duit. Aing sieun mah udah bener-bener maot ka aing jeung saha deui Jaba aing baturna teu boga dulur. Aing kudu bager ka mah oda ieu nama Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Haji. Waalaikumsalam. Aya naon ya? Ieu Bu Haji, ngarek carita. Gusti si ieu marek curhat. Benaran ya?
Mimpi mah udah maut sih Bu Haji. Kan baik mimpi mau ada mau halus ya. Kurang corik, terus Bu Haji, si Bella, si Iis, kadar itu. Halus rek panjang umur kos itu mah. Terus kurang corik meni inghak we. Tah mentake ulah sok nyeun we masalah jeung indung teh. Karunya geus kolot loba pikiran. Mentak disama ayeuna mah sing bener hirup teh. Ulah nyerikeun wae hate kolot, ulah musingkeun wae hate kolot. Ari teh mah udah mah pijengkeuleuh tuh da Bu Haji ah. Ieu ngaranna geus kolot tah beda ya. Nya tuh dage kos kitu wae gede ambakna wae. Kudu ngamaklum nu ngaranna kudu ngamaklum. Ya geus ngamaklum, geus ngelehan nya anggere kos kitu, galak wae ka anak teh. Mau manehna ongko nyieun wae masalah. Teh Bu Haji ngomong-ngomong geus ngadesal can cir ngecok beas 2 liter mah. Aduh. Aya Aya 2 liter aya loba-loba mah eueuh ya. Oh ieu mah baskom yo. Ayo ka jeung urang ieu kala ieu. Yuk heula. Dibere nginjem beas ku Bu Haji 2 liter. Rek nyangu tapi heueuh karunya nya mun urang teu boga indung urang jeung saha. Ya badulur teu boga. Di dieu nyelap deui Ya ieu mah 2 liter hungkulnya. Bu Haji mah geuning biasa mah di loba tokoan. Oh nya geus lila tengah giling-giling sih. Mere ku merena, biasa mah di loba kutuan. Mani ogohan ti banginjem ge. Nang injem teh dibayar, geus Nya geus atuh Bu Haji nuhun. Ayo ya. Tuh, butuh madakasa geuning ka dia mayan. Si iem tahan kalakuan kos nu buru. Bi Iis. Tas di mana ya? Iya, tas di Bi Haji. Eta mah naon? Belanjaan, tas belanja aing. Belanja naon sih? Buah-buahan. Set meni sarareungit kieu, hayang atuh ih, jeung mah odah karunya. Udah tuh set, jeung nu tas cager karek cager nya. Di, mana mau loba-loba teuing. Oh, nyakeun bae atuh. Oh, geus atuh, aing mah kebagian. Nuhun nya. Heeh. Nuhun. Dadah. Mento. Beakeun aing ieu mah. Dasar sieun. Enak banget. Beda ya. Beres ya kenaon. Nah, iya Yam. Geus di mana Yam? Urang pasti Bu Haji. Hayang atuh. Hayang we aya pamere teh Iis. Yo, urang ngimpi satu peuting. Mimpi mah udah maot. Eta mah rek panjang umur Yam. Oh, mudah-mudahan nya. Pasangannya sudah meunang. Oh, beras ya angkana 55. 55. Pasangan kayak bagi dua lah mun. Tapi aing teh boga duit nyaho jeung pasangna. Kamu aja. Aja mah jeung ka Bu Haji geus nginjem bayas. Eus ya, Yam ieu ngeunah banget ya Yam. Masaan teu jeung mah Ya, odah. ieu cokot teh hiji. Ya boga yang kabeh Pas siapa meta teh kitu geuningan eta beas geus meunang eta buah-buahan. Orang pintar. Terus aing waktu mah gosipin sia mah Sia mah jadi jelema teh beda gong wae sih mah aneh aing mah da uyuhan aya anu daek ulin jeung manehna gitu. aing bebeunangan menang beas, menang buah seungit, menang cilor. Cuma udah lumayan. Mak ke mana sih? Mak. Nah, diam. Maka dia mah tuh, wing menang beas, menang buah seungit, menang cilor. Bisa seteh bebeunangan teh bisa seteh pinter Ya, teh. atuh mah, ieu mah ya asaan cilor ame karasa teh ladana teh. Cilor ieu. Heeh. Menang di mana sih sia Yam? Ya aya nu mere. Ngeunah nya mah nya. Gusti, dengan enak banget ya. Heeh. Naon deui eta beas menang barare teh eta beas. 2 liter. Yang geus ka ditu. Asakan isi kanela. Gua tuh tapi keunta nyiruna di mana sih? Itu di luhur lomari Di luhur lemari. Yam. Yam.
Naon sih mak, wing teh lalalieur lah mararogok, naon sih? Marek ngoloyong hela ah. Ngoyong ka mana ulah jauh-jauh ah. Hayang ulin hela emak. Atuh mah nek kulin mah. Yang si pangmeranan kan ya. Garing can si ieu. Geus garing. Marek ulin hela nya. Oh tuh rek sare heula ah. Kada imah tutupan. Moal anu maling dia tuh mak. Ah. Mau dari ke mana, Mak? Iis itu Marek nyangan suluh. Oh, jangan tulus, mendingan. Alhamdulillah Neng, mendingan. Syukur atuh mah ulah capek-capek teuing. Heeh. Neangan suluh. Nya Tuh nu abah urang we di ditu tuh. di kebon. Heeh, tuh nu teu follow katea, mah geuning aya tuh ngagunduk dulu atuh nu urang. Gajinan gitu. Ngajeunan, teu kapake jeung naon. Heeh. Lumayan, Nyambus atuh heeh. lumayan ya jeung nyaho mah nya. Nuhun Neng Iis. Namun saya teh nya. Sehat-sehat Neng. Amin. Ih, geuningan ieu loba suluh ieu nya ieu di kebon Haji Dharma. Aduh. Mani kuatnya aralus ieu. Di emak nyopetnya. Nyopet sami Eta, nyopet. iya kan kebon Iis abahna. Tadi ditawaran tuh ke kuning Iis. Nyopet, bejakeun sia. Sia mah sembarangan wae bela ngomong teh. Eta ieu sulu abahna si Iis. Ya tadi si Iis keur di jalan cenah hengkau we cenah di kebon abah urang cenah. Mama jeung si Iem sarwana sok ngabohong. Gusti teh eta sungut sia meuni kuatan najis. Mit amit ieu mah batur ditita ku si Iis. Oh iya si Iis nitah Nah, coba tanyakan tadi itu ku sia nah. Nyopet, ngaku we mang ngaku geus kolot insaf, Mak. Eta sia. Demi Allah ieu mah aing mare nyopet ditita. Nyopet aku bejakeun ka si Iem mah. Tuh hidang sia mah. Ye. Geus kolot mah kudu insaf salat ulah nyopetan suluh batur dicopetan. Maninaman pisan si Bella mah ka mate, ampun tingan. Batur tadi ditita ku si Iis. Yam! Iem! Naon sih sia teh ah meuni rararuas aing mah da ah. Masih tuh nyopetan suluh abahna si Iis. Nu bener indung aing teh coba copet. Indonesia ya tuh. Oh tadi rek ngaladog. Nyaho di ditu di kebon nyopetan saya mengerangkeun pisan boga indung teh. Tuh Awas anakna sia, teh lamun indungna. sia bobodoh. Hayu antar aing. Oh ngerangkeun sia. Geus sia di dieu keke balik mah udahna. Sia mah kos kitu. Nah itu tempat kali itu jadi sia ku mata sia tempat kali itu tuh indung sia kelakuan. Ayo bro ah. Geus ini Awas lamun ngabobodoh. Aing ditita ku anakna. Mojar kupet. Si Bella mah geuleuh we ka aing teh geuleuh. Mak. Tadi cek si Bella cenah mah pada nyopet suluh. Gusti henteu ieu Mak ulah Iya, ngera-ngerakeun atuh anak dengekeun. mah nu era mah. dengekeun ya mama ieu tadi ditita emang nage heuh marek nyangan suluhnya ka bener aya si Iis cenah ge nama di kebon abah urang cenah ka ditu teu naon cenah ditita ieu mah ku si Iis. Kumaha anak arek bager, mama nyeun we masalah. Ieu masalah naon ieu mah urang mah ditita mak mah. Ngerakeun emak, jabat si Bella mah sebutna nyaho sorangan. Terus ayeuna ka mana eta si Bella? Si Nah, Bella tadi mah di kitu. situ, dah di Mitna takal wae jambu. jelema si Bella mah. Majar teh cenah tuh masia cenah nyopet sulu nu teh Iis cenah. Batur dititah yo mage hidang iam. Mama moal lamun teu dititah mah moal nyokotan suluh di kebon batur Jadi mama teh moal. omongannya batur, ngerakeun ka anak geus orang balik ngerakeun wae mama Terus gitu sih mah percaya wae ka omongan batur teh hidang. Henteu percaya pisan ka omongan kolot teh. Aing mah dititah iam. Panas-panas kopi enak banget aruja. Bu Haji, Gusti mau disorangan wae. Ayo Bella ngarujak Bella. Gusti buat di mana Bu Haji? Tadi menang entai. Anak nyopet meurna. Maknya di Haji nyopet tuh. Hajinya jadi 2 kali mun pakai nyopet mah. Ya sugan titel. Titel doang Haji.
ari jelema balangsak mah dipitnahan wae batur. Anak Jepan. Mimilu nyarek kanan indung. Padahal mah indung teh bener kieu teh. Da aing ge ideng. Teu ditita mah moal ieu nyokotan sulu di kebon batur. Yang Yo, itu tuh. gosip, Naon sih? Nah, udah nyopet dulu. Gusti sulusa. Di abah nasi Iis. Karena kesiyam peren masalah. Ayeuna ganti nyen masalah doa mau dana. Tuh nya, mah odah teu anakna teu indungna nya ah. Wah, di amit-amit ah. Ampunan ah. Tah geuningan keur ngagosipkeun wae aing ya sia Bela. Tak, tuluna. Eta emang bener mah nang nyopet. Yeuh dengekeun Bela, mama tadi di jalan amprok jeung Neng Iis. Ditita, iya teh ditita, mah ge lamun teu ditita mah moal daek ieu nyokot-nyokot di kebon batur. Maling mana aya ngaku Bu Haji. Ah, Ini mah kos kitu banget ka emak teh geuleung we jeung geuleung. lain geuleuh. Anak mah kos kitu nya indungna ge pasti kos kitu. Terus ulah sok itu ah pamali ka kolot. Ya emang heueuh. Ngaku dak ya kolot-kolot mah tah daripada nyopet suluk. Sama Bela geuleung wae ka aing teh Bela. Nyalain geuleuh mah emang heueuh buktina kos kitu ah. Sok ngeyel wae ini ge. Lain mah tobat. Ah, Geus bela inget pamali ka kolot. ngaku cak ulah teh gimana? Ini abang mati jelema balangsa. Tuh tungtunganan yang cerikan ke makolot. Ya coba we buktikeun heula kasih seueuh apa henteu na. Nyeri hati, mata nyeri hati. Ini lebay. Suluh teu sabaraha aing meuni kuat heneg dipitnah. Kok eta nini odah kunaon lewe sih. Tadi ya Malah we da nyeri hati. Mak kunaon sih? Itu si Bela. Urang si Bela indung aing. ya epan sih geus nempo ku mata sia indung sia nyopet sulung anu si Iis abahna. Bener tuh, Mak. Teu iem teu. Ayeuna ya. Tuh, ayo Neng Iis tuh. Nah. Coba ge Neng Iis. Yuk mah pajekeun nyopet di kebonan Neng Iis cenah. Nya. Heueuh. Tadi aing tidak ku aing. Tuh, sama sok fitnah dah. Dengekeun. Ih. Ulah sok kitu nah. Oh, teh? fitnah wae. Fitnah Guru wae. kan Untuk makan. kugoho tadi. Oh, tadi mitnah. Kemana nih? Mereka mana sia? Hei. Tah ieu nya tetangga tukang gosip biang rese ye. Indung aing pajakeun nyopet suluh. Itu tadi jelema teh diwarah teh ku kolot tak. Kok eta di dia ada goblok pemalas kolot aing. Buku sianya anu pencemaran nama baik. Goblok. Kesel aing mah. Ya emang heueuh kolot-kolot kita hitang. Anak ke indung. Buku si anu jahat mah ah, mitnah wae batur. Tinggal lunjak wae, udah teh. Aduh, Mah capek capek siapa? deui mah. Tuh capek geuningan Gusti. Amat kunaon sih? Ih udah seri. Anjing. Coba coba. Oke. Diam. Diam. Naon sih, Mak? Marek ulin hela ah. Ulin ka mana? Tadi tuh liar mah yang ulin tadi. Haloyong. Action. Siapa kos gitu? Kenapa saya tempat kali itu kusia teh? Geus. Yo, ngaku dak ya kolot-kolot mah tah daripada nyopet suluk. Kita. Suluh teu sabaraha aing meuni kuat heneg ka hulu. Sia, anu jahat mah, kita wae aing. Lunjak wae, beuting alunjak wae. Capek Masih geuning ah. eta. Ya.